Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak soleh sareng solehah. Kumaha kabarna? Mugia sadayana aya dina pitulung Allah, aya dina rahmat Allah, sareng aya dina kaayaan sehat wal afiat. Parido berdoa agar Ananda solih-solihah semua diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah ya. Amin. Barudak soleh sareng solehah, anak-anak yang soleh dan solehah, patepang deui sareng parido dinten ieu dinten Rebo dina pangajaran bahasa Sunda. Dina dinten ieu sabada hidup belajar tentang huruf vokal bahasa Sunda. Ayeuna urang diajar ngaregepkeun tembang. Ayeuna sateu acan ku bapa diajarkeun tentang hiji tembang. Hayu urang perhatikeun heula sareng baca dina halaman 5, dibuka kaca 5. Prek kregepkeun ieu pupuh sabada ku parido dibacakeun nya. Babagian awak. Hayu turutan ku soleh sareng solehah. Babagian awak. Ieu namina pangambung. Ieu namina damis. Kanggo ninggal ieu soca. Kanggo nguping ieu cepil. Nu ieu namina taar. Sisina aya palipis. Kuparido bade dihartoskeun kana bahasa Indonesia. Babagian awak artinya bagian pada tubuh. Ieu namina pangambung. Ini namanya hidung. Nu ieu namina damis. Yang ini namanya pipi. Kanggo ninggal ieu soca. Untuk melihat ini mata. Kanggo nguping ieu cepil. Untuk mendengar ini telinga. Nu ieu namina taar. Yang ini namanya jidat. Sisina aya palipis. Di sebelah pinggirnya ada pelipis. Nah, barudak soleh sareng solehah sabada hidup ngaregepkeun ieu pupuh. Ayeuna bapa bade nyontohan hiji pupuh nyaeta pupuh kinanti anu ku bapa ditembangkeun. Sok ayeuna diperhatikeun ku hidup teras tiasa diturutannya. Oke, perhatikan. Ieu namina pangambung. Nu ieu namina damis. Kanggo ninggal ieu soca. Kanggo nguping ieu cepil. Nu ieu namina taar. Sisina aya palipis. Alhamdulillahirabbil alamin. Barudak anu hararebat bieu bapa parantos nembangkeun hiji pupuh nyaeta
pupuh Kinanti babagian awak. Dina danget ieu, pada kesempatan ini Ananda cukup menyimak saja ya dan berlatih untuk persiapan latihan nembang pada pupuh Kinanti di pertemuan yang akan datang. Jadi nanti Ananda diharapkan tugasnya yaitu praktek di pekan depan. Parido cekapkeun, Bapak cukupkan sampai sini ya pembelajaran kita. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.